cek sahabat teh atuan anu cahayaan hatena kos kumaha sing ke eta praktek-praktekna pibuktieunan lamun hatena cahayaan Islamna berarti bagus. Di mana Islamna bagus dina harti cahayaan teh na ieu ayat 3 rupa. Nomor kahiji cak Kangjeng Nabi resep jasa ngalaksanakeun ibadah. Nomor kedua di mana-mana cahayaan narima kana naon papasten ti Allah. Nomor katiluna bakalna pikiranna ka akhirat bae ninggalkeun pikiran dunia. Tah eta nu kitu cahayaan hatena. Tah balikan deui supaya tenget ye abeh urang cahayaan apa henteu hate urang. Nomor kahiji dibere resep jasa ibadah ka Gusti Allah. Resep beta asal aya tongtrong we haju bae diome. Resep nya resep ngombe tongtrong. Tah sarua jeung ngombe tasbih gitu tah. Ai babacaan mah tilok. Tasbih di kieu-kieu beset. Bawa tasbih. Tuh. Bener. Ai babacaan mah tilok. Babacaan ge ngan kieu doang kabayar moal kabayar. Ya Allah, ya Rabbi. Eta mah penipu sebenarnya mah. Atuh penipu eta tasbih dibawa aya di wiridanana lain eta. Masya Allah. Nah, di mana-mana hate cahayaan wani ngalaksanakeun ibadah, embu ngalaksanakeun maksiat eta cahayaan hatena Islamna berarti bener. Nah, lamun kuari jelema Islam KTP-na ge malah boga 3 kos Haji Pendi. 3 nya nama KTP teh. Oh, loba batun mah hese KTP-nya mah 3. Eta lah bajingan teh kos kitu eta. 3. Nah, iya KTP nama Islam, jelemana Islam, tetapi daek ngalaksanakeun maksiat. Kurang giat karena ibadah maksiat daek leletikanana main gaple. Lamun aya Islam masih keneh balak genep di kieu-kieu. Koto punyana di gitu-gitu tah. Naonna karangarana jangjangna naon ngaranna tah? Tuh, nyawan teh tolol teh coba. Aju dikitukeun tah cuma hiber teh naon ngaranna? Jantur. Aing ge nyawa nang sia kana teh. Aja lamun kotok dikitu-kitu teh tah uluna naon tah ngaranna? Dipale eta. Eta teh diadukeun bareng kos kitu. Eta urang cayur tolol tah kos kitu tah. Cair eta, pagawe man cair eta sebenarnya. Nah, lamun masih keneh daya kos kitu tah. Ya Islam mah Islam, tapi daya keneh main remi, daya keneh main catur, daya keneh main gaple, anu osok dikitu-kitu teh plok naon tah ngaranna? Tuh nyawan. Bandarna renyana meureun. Mudah-mudahan kabawa ka akhiratnya mangajinya. Daek keneh kos gitu minimal boga TV keneh tuh. Eta nonton TV naon maksudnya coba mun pake maca sholawat sabaraha jam eta nonton TV mun pake maca sholawat Masya Allah sabaraha ratus urang kieu bae di TV kos 2 oplo eta sebenarnya teu hayu saya pikir ku otak terus dengar orang kene mah potongan kos kieu. Atuh aja huis geus lain di hulu ka jembut-jembut. Pas kene rek nonton TV tah. Nah, geus mulai tah berarti tah Islamna geus teu bercahaya. Geus teu bercahaya tah Islam. Mun daek ngalaksanakeun maksiat berarti Islamna geus teu bercahaya. Lamun geus teu bercahaya sakumahakan Gusti Allah dina Al-Qur'an wa may yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur
lamun ku Gusti Allah geus teu dibere cahaya atuh eueuh cahayaan ana eueuh cahayaan teu meunang neuleuh jahe asal neuleuh jahe baju kieu teu kicup-kicup kieu tapi Mang Uting wajar lah neangan deui tuh saya calon nah itu masalah dua habak sekali lah tah iya lamun geus eueuh cahayaan teh atuh geus abrut-abrutan maksiat terus Islam tapi terus we maksiat mulai tah lamun geus loba maksiat ibadah teh ibadah ih sakitu deket ka masjid teu nyaho tihang masjid teh nya deket ka masjid mau ditanya tihang masjid sabaraha wallahu a'lam weh sia ka masjid emang aya naon karpetna geus diganti ku ari bener sia yeuh ku ari mah wow hebat jasa nyana ka dinya ka masjid goblok jantu cek nya teh keluar deui tolol teh coba itu dilalaga gitu supaya ke masjid cuma ke masjid nempo doang di jendela ya tuh diganti atuh geus teu asup-asup acan eta berat dek asup ka masjid tah ieu cahayaan wa man lam yaj'alillahu nuro fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah teu dibere cahaya eueuh cahayaan di mana-mana geus eueuh cahayaan sangheut ibadah teh sangheut asal geus dibere sangheut berarti nutup lawang sorga nu muka lawang tuh dia paling teu sia horeng tuh dah ya kira-kira ieu mah ngaji nu di dieu kira-kira ieu nu di dieu ieu cahayaan apa henteu sih sebenarnya guys urang mah neuk danya be cak urang dieu mah ngaji pen di cahayaan teh tuh henteu eta ku kabehan henteu cenah deui berarti budak palinter nyaho nya ge Rusdi atuh gebelek begadeuran eueuh cahayaan sakieu sebab carita TV jana pangbogaan panggedena carita HP boga 3 HP-na atuh carita tilok ngabohong raja bohong atuh geus cahayaan budak ge nyahoan henteu cek cenah geus teu kudu hese-hese teu kudu kakolot ka budak be sakali deui cahayaan teh tuh cahayaan lantak tawa kula masuk ingin ka dongeng da dongeng nah aya urang kitu India aya urang Arab aya urang Indonesia kabar urang Indonesia aja pendi ya 3 nah ieu cek jala ieu aya kandang embe bau pak kuat-kuat ieu dongeng di Jalaluddin Rumi ge deh ieu pak kuat-kuat coba saha nu kuat di kandang embe ayo embena aya di dinya embena aya di nya bau nya hangset embena ge aya mulai orang India heula asup urang India ka dinya tahan ku nyana geus ngap-ngapan geus 10 menit doang kuatna keluar wah cek urang India waduh tidak nehi cek kitu Masya Allah kekuat cekena guys tekuat nah bari orang Arab dah orang Arab Baduy wah kan biasa orang Arab Baduy makan ngaranna ge orang leuweung asana ieu mah kuat ieu mah asop nomor kadua aja tenang seserian rada deres kuat 20 menit wow nah hampir sarua kan yang Baduy mah embe tapi kan eueuh masalah tak embe teh eueuh masalah ngan 20 menit doang wah cek orang Baduy teu kuat cek tetep bau biasa nah bagian orang Indonesia aja pendi nah asup kadinya karak 5 menit doang embe nu keluar cak embe teu kuat aing
eta dongeng ongkos anu supaya jeung biasa padahal maknana pohara itu ngarana ge dongeng wali gorenganan aya jelema eueuh cahayaan mah eueuh cahaya embege kabur cahayaan sok di dieu Haji Pendi coba ge Haji Pendi urang geus beres ngariung ke nama maca di dieu tek datang teu kalabur bege atuh kutub robahan ditinggal kutub robahan di paling jeung si Golib bae di dinya kapaksa Golib ge tah ieu ulah lalawara eueuh cahayaan teh eueuh cahayaan ulah manusia embege kalabur bau di samping bau enek di samping enek teh seueur sok saha nu betah deket Mang Haji Pendi ayo coba incuna itu kakek masih ada aja ya kapan nggak adanya lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah coba introspeksi ieu keur carita ieu geus kajian ulah nyaritakeun batur balik ka diri urang ke ai hate aing cahayaan teh sinu sabenerna lantaran tadi lamun cahayaan mah dibere resep jasa ibadah eta kakarak nomor kahiji eta kakarak nomor kahiji tanda jelema nu aya cahayaan dibere resep bae masyaallah waktu salat teh geus ditungguan bae di deuleu deui wah can masih kena jam 10 deuleu jam 11 setengah 12 geus siap-siap ya pas jam 12 es eta cahayaan aya cahayaan masya Allah geus ke malah ka sare cek nya sakedeung deui salat besi tinggalin berjamaah aya cahayaan eta nu kos kitu ngaran beres datang waktu salat qobliyahna ba'diyahna beres eta terus wiridanana komo datang ka haju terus maca Quran ya Allah yang cahayaan eta nu kos kitu tuh kaluar di masjid urang ngantongan duit dirinya aya kotak nah hasilkeun ieu kotak itu dibongkar orang etek orang cayur gegedena orang pondok nah etalah cahayaan mah kos kitu tah ka budak deudeuh ka sesama nyaah ka saluhureun hormat eta ngaranna aya cahaya nginaheun lamun hate geus aya cahayaan sebab pada dasarna jelema ngudag-udag cahaya lamun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit tina cahaya Kangjeng bumi tina cahaya Kangjeng kabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh urang anu ngarti urang nu nyaho urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah dibere daek urang ngalaksanakeunana dibere tenang yashrah sadrahu lil Islam jembar hate nomor kadua narima cek Kangjeng Nabi tina papasten artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil iwalti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ku urang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimi ulah di bejaan surat naon eta eta teh artinya masuk dibaca ge tuh cak nu di tukang alhakumut cenah deui na bejaannya na maksudna mah sarua ondona itu mah alaihissallah ya kabil hakim Allahumma hebat-hebat na ngahukuman
pang adil-adilna eueuh de hakim nu paling hebat Allah. Kuayana sakitu naon bae keputusan terhadap diri orang, terhadap halayak rame, terhadap hewan, gunung, laut, bumi, keputusan Allah. Sebab Allah teh ahkamil hakim. Urang sadar aing dijieun ku Gusti Allah model kos kieu. Nah ima urang ngaca ye ngaca dikaca ya Allah ya Rabbi ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep mun kasep teh mah dibere gelis mun gelis teh sadar tah alhamdulillah loba tah manu kitu mah tah begitu aja pending ngaca aing jore amat nya cek nya ambil jeung nu di Cisoka akur di mana ka di Cisoka teh tuh solear si wanyahoan begitu ngaca teh ieu mah akur jeung di solear main mah ngan buntutan doang atuh buntutan ge nu kadeuleuh tuh kadeuleuh mah aya ge sabarna. Nah ieu lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon si abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah panghese-hesena teh sadar jambal kebal di alam dunia geus sakitu geus alhamdulillah dijadikeun jelema aing geus bae sakitu ngeunaheun jadina tenang karena pikiran teh keur ngaji mah balik bae ka imang ngaca jore amat aing ye tuh coba ge ketika orang dibere jadi pedagang haju untung bae alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah karasa ku abdi kakayaan Gusti abdi dagang untung bae dikocorkeun bareng kakayaan Gusti ka abdi loba tah manu kitu mah tapi begitu nyana dagang haju rugi deh Gusti ieu kumaha sih urusanana ieu kunaon ieu kok abdi dagang tapi rugi deui ye coba atuh ka Gusti kos kitu tah eta ngaranna henteu sadar kana papaste eta ucahayaan hatena ucahayaan wa man lam yajalillahu lahu nura di mana ku Gusti Allah henteu diberi cahaya famalahum min nur cahaya di mana cahayaan eta kos kitu tadi tanu mandak urang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae lamun henteu mentak kanyana bendu lah resep aja teh nu sugih eta mah tuh hayangna dipentak bahkan teu dipentak ge sok mere bae. Nah nu sugih eta teh deukeutan ku urang bakal lamun urang mentak anu sejen nya nama bendu tah deukeutan tah nu sugih eta nu sugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tak maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana pentak ku sia aing bakal mere sia teu mentak ge ku aing dibere bae komo sia mun mentak ka aing jeung aing mah resep jasa lamun dipentak tur lamun sia mentak anu sejen ka Gunung Kawi bisa aing mah teu resep jasa mentak ka pamarentah ge teu resep jasa mentak ka makhluk ge teu resep jasa aing pentak tah Allah meresepkeun jasa dipentak haji pending mun dipentak geus kieu bae ya panakol ya incuna ge datang ka tiluk daek mentak incuna sorangan tuh mentak sama kakek ih enggak mau kenapa galak orang lawan geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah takhallaku bi akhlakillah Allah mah mere bae terus tah urang ngadeukeutan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah. Nah ieu lamun hate urang aya cahayaan hate urang aya cahayaan sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika aya seorang waliullah di Baghdad begitu manehanna keur di Baghdad ternyata horenganan di daerah Tartar keur perang terus perang nyana ngadenge begitu nyana ngadenge eta peperangan geus mah awewe pararae
sipil-sipil masyarakat budak letik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta para rae masyarakat emang eueuh nu ibadah emang eueuh nu sok kudang ti peuting emang eueuh wali pan beureun aya wali maot aya ulama maot kudu maotkeun aya diperangkeun ku Gusti langsung nyana peutingna sare barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae begitu dibabawa kapanggih teh jeung nyana ieu surat naon eta ieu surat ti Gusti Allah coba tabang bacakeun begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna eta memperangkeun urusan aing gempa urusan aing banjir urusan aing angin urusan aing sia mah sia bae urusan sia cak Gusti Allah ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya make jeung diperangkeun loba budak para rae loba manusia para rae aya kiaian aya walian urusan aing tah mah sia urusan sia geus datang ka mana sia dumadeheus ka aing hudangnya Masya Allah kaget jana dicarekan ku Gusti Allah langsung ditegur make surat model tadi wali mah kos kitu impianana teh hebat aing ngadenge Haji Pendi mangimpi teh ya Allah ya Rabbi diudag-udag genderuwo aya ngimpi kos kitu eta aya deui jana mangimpi naik ka gunung ragal paling hebat jana mah ngimpi diudag-udag anjing saenggeus diudag anjing ngajunya na kagang geus kagang haju hayang kiih manggi sumbur maju kiih ngompol eta Haji Pendi mah kos kitu impianana masyaallah wali mah tadi tegur ku Gusti Allah make surat tinggalkeun nentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah cak Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun ulah diutang hitung Gusti teh urusan aing kunaon eta teh ku aing dianginkeun ulah make diutang hitung teh urusan aing kunaon diperangkeun ulah make jeung tatanya urusanana teh urusan aing sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata-senjata melalui pedang-pedang jeung sajabana hakikat nama horenganan eta teh deuk di maotan ngan carana Gusti Allah aya anu ragag tangkal kalapa aya nu raga ka sumur aya nu gering aya nu perang aya nu di luhur kasur kieu bae cara kabari ieu teh urang Balaraja datang ku Tangerang jeung ngopi ku pamajikan dijieun kopi dijieunkeun kopi jeung nginum kopi bari ngarokok kieu bae nyana di kasur teh tadi geus beres ngarokok lah aya meureunanan bangsa 20 menit mah pamajikanna ka dinya deui ditoelan ku pamajikan kaji oya gabe pae ngopi can anggeus ngarokok can anggeus nyana ngedang doang gitu mau Masya Allah nu geus dipasangka bakal paeh jasa kamari Haji Pendi hirup kene ngana gua sehat deui malah mah make susuit deui aya jahe ge suit tolol teh coba lah ieu urusan Allah. Nah balik deh lamun hati urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah geus urusan Allah urang tani sageus tani terus parena bagus kabelah dieuna gacung hapa nah urang kan ngomong ji kok ieu jadi kos kurang naon si aing pengurusanana iya Allah ya Rabbi Gusti urang maka Gusti deui bae naon teh Gusti ieu kok ieu kurang naon ieu da pupukna dan sebagainya urusan aing teh Gusti Allah siana sing sadar lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar aya kabeuleman begitu aya kabeuleman di zaman Sayyidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai berat cek Sayyidina Umar ulah di pareuman make cai waktu pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar lain kudu di pareuman make cai di daerah ieu aya jelema nu teu ngazakat ulama nyaho tah tewak si eta hayo bawa ka dia sia ada zakat teh moal geuran euy zakat geuran dikaluarkeun pareun sorangan
seudeuh pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan lamun make blambir loba nu teu pareum tapi ku Sidina Umar mah ulah make jeung make di pareuman make cai sagala rupa moal pareum wo ribut heula eta tadi gara demantak di pondok kabar ieu kapan kebakaran atuh tinggal si ieu bae eta ewak ieu ayo huluna kitu-kitukeun zakat sia ya Allah ya Rabbi lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat antara zahir jeung antara batin jauhna luar biasa urang mah make perjalanan zahir bae lantaran ieu qalbuna can aya cahayaan Islam can aya cahayaan nah nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan bakalna hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah takwa ngaranna. Nomor kedua sadar kada papasten Allah. Nomor katilu puncakna ye di mana-mana Islamna aya cahayaan nyana berpikiranna ka akhirat bae ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang tipuan geus lamun kiai eungkeuy-eungkeuyan ka pendopo neangan dunia kiai goblok eueuh tapi di cayur mah aya tiluan lah aya tiluan ngacung lib ulah neangan dunia abong-abong bisa ngaji abong-abong bisa baca Quran abong-abong nyaho hukum dipamerkeun pake neangan dunia eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu eueuh cahayaan tah Islamna encan puguh ngajamin ilmu nungtun kadang-kadang ilmu mawa ka neraka lamun ilmuna jadi hijab tina cahaya. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui inna dina indallahil Islam saenyana agama nu pikeun karidho ku Gusti Allah adalah agama Islam tetapi Islamna kudu anu aya cahayaan sakumaha tadi lamun Islamna aya cahayaan maka aya tanda-tanda hiji tanda Islam aya cahayaan daek ngalaksanakeun parentah Allah embu ngalaksanakeun laranganana daek ngalaksanakeun parentah Allah ngajauhan laranganana eta berarti mulai cahaya nomor kahiji lamun naik cahaya nomor kadua sadar kana putusan Allah di diri urang atawa soal harta atau soal penyakit atau soal naon bae nu patali jeung diri urang atau jeung batur tilok cegekan sebab kabeh ge geus aya tina keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala alaihissallah bi ahkamil hakimin. Cahaya nomor katilu ialah cahaya anu bener-bener mantep sehingga pikiranana langsung baik ke alam akhirat. Mohokeun alam dunia dibere resep kana dunia. Etalah nu paling istimewa cahaya Islam anu nomor katilu. Geus urang mimitian tinu awal carana kumaha supaya cahayaan eta teh tadi cak Kangjeng Nabi geus encan maneh ngalaksanakeun hak Allah. Daon ialah mempersiapkeun jang maot mebeh datangna maot. Eta adalah memerlukan cahaya. Di mana orang sholat berarti orang mempersiapkan jang maut. Orang ngazakat mempersiapkan jang maut. Orang puasa mempersiapkan jang maut. Orang haji mempersiapkan jang maut. Orang baca Quran mempersiapkan jang maut. Orang tahajud, orang duha, zikir, maca sholawat, berbagai kehadean-kehadean yakni ngalaksanakeun ibadah eta adalah jang mempersiapkeun maut mebeh datang maut. Berarti geus aya cahaya. Nah, tapi cak Kangjeng Nabi tadi teh inggis
sanajan urang ibadah baik tetapi eueuh cahayaan ngan menang capek doang ngan menang capek doang tak perluna cahaya kos kumaha sih cek para sahabat Gusti Rasul eta menang capek doang nah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah naon bedana jeung salat budak leutik ku salat mah salat bae pan teteh ge cenah mah salat ge jatuh jauheun karena agungna Gusti Allah sok geura tangan budak leutik lamun taraweh teh Haji Pendi salat tarawehna masa sih babaturan keur sujud di kitu-kitu pelerna eta kan berarti budak leutik sama salat kos kitu mah giliran nya deuk diuk diteuneunnan parantin akol bedug di dieu tah atuh kumaha eta karena salat budak leutik teh nyaho kaagungan Gusti Allah sanajan capek ibadah lantaran teu nyaho kana kaagungan Gusti Allah ongkos salat budak leutik nanaonan jadi kudu urang teh memperhatikan kemaha agungan Gusti Allah Subhanahu wa taala nah nu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan geus ya kunaon eta getol amat maca shalawat dagang karung abeh laku da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu capek eta ibadah kos kitu capek pen udah gitu aran atuh sakalina maca sholawat maca kulhu kukulak mah teu maca kulhu kabari bulan rawah maca kulhu ngaji dibaca bae ku nyanes ditanya ngaji maca kulhu hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna rezeki macet cenah ieu supaya rada jembar bae bisa sugan bae ku kulhu mah tah ulah kos kitu teh ibadah budak leutik teh mah TK capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teu nyaho kana kemahagungan Gusti Allah geus bae urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia ulah aya muatan-muatan selain lillahi ta'ala karak tak eta ibadah nu mantep geus aya cahayaan tah mun masih keneh muatan-muatan keneh bae mah cara nu deuk calon lurah teh kuan bebereana pohara jasa eta teh nu kos kitu teh capek gawe teu kapake eueuhna naonan sebab sedekahna aya karena hayang naik jabatan kitu keneh calon bupati Gus Pugu calon presiden utama haji penmentas ieu maka ditupan ka istana tolol henteu mending mun dibere henteu dibere onam gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ala kadar gambaran hirup sakumaha tadi sahabat menta ilmu anu istimewa ternyata cakaging Nabi ulah hayang ilmu istimewa geus bae persiapkeun pelaksanaan ibadah jang menghadapi maut eta ilmu paling istimewa adapun kadituna lah cek Kangjeng Nabi gampang nu kadituna asal etana hebat karat ngan ulah ibadah ngan sakadar sigana hungkul tapi kudu didorong ku cahaya neangan cahayana dua cara hiji langsung boga guru aya nu nuduhkeun nomor kaduana babarengan jeung nu geus bisa insyaallah cahaya tersebut bakal nyinaran saetik engke bakal ngarti ketika urang geus ngarti berarti geus aya cahaya teu karasa neangan guru mursyid mah hese urang atuh babarengan besok geura urang lamun sering derejerit babarengan jeung Haji Pendi bakal karasa karung ayam bae mangarti ieu karung ayam cekna teh ieu mah dodet jauh ka dodet segala nah ieu takos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah persiapkeun amal-amal jang maot samemeh maot geus maot cara almarhumah Nyi Siti Murdiah kabeh nu dibawa imah nu dibawa salaki ngan sakadar nganterkeun ka kuburan ku ari paring doa-doa anak kitu kabeh katanggangan sakadar ngadadahan nu milu aslina ka kuburan mah salatnyana puasanyana zakatnyana sedekah manehanana milulah ka jero kuburan ternyata horeng di jero kuburan teh anu sok disebut-sebut cenah urang di jero kuburan teh sempit horeng lega
Ceda di jero kuburan teh panas horeng tiis, ceda di jero kuburan teh poek horeng caak, ceda di jero kuburan teh urang sorangan horeng rame. Jasa di jero kuburan teh masya Allah bohong. Eta nu nyebutkeun di jero kuburan sorangan bohong, nyebutkeun di jero kuburan poek bohong, nyebutkeun di jero kuburan teh panas bohong. Ternyata Imam Ghazali nyana nyaritakeun di jero kuburan horenganan rame caang rame biasa. Sehingga nyana ngagerokeun ceng-ceng ka dieu sia ka dieu rame amat cek cenah ka dieu maneh ieu kasep amat saha. Cek cenah ieu kula salat teh ieu kula ngabaturan mamang cenah geus terus bae insyaallah terus datang ka mahsyar datang ka ditimbang kula batur. Ya Allah, iya saya, iya kula zakat, cekena. Ya Allah, iya kula tahajud teh iya sholat hajat. Masya Allah, barang haji pedit ya di jero kuburan, iya si hajore amat, nya hideung nya jore nya culean deh. Ya Allah, cak haji pedit si hajore amat, bahasa pan batur mah haji, batur di mana? Aya eta nyadakeun si mbak teh ya, batur iya. Ya Allah ya Rabbi, bakal ngabaturan urang di jero kuburan, bohong urang, hasud urang, henteu salat urang, teu zakat urang, bakal ngabaturan urang. Sok renungkeun ku urang ketika urang di jero kubur, bakal boga baturna urang nokos kumaha. Bakal ngabaturan jasa mangkani eta. Ketika urang sering ngajembarkeun batur, jembar kuburanana. Jelema datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Naon ya, duh kulit di kamari ya jandar, masya Allah, atuh lain bebe aja sih di kamari ya, cukup teh 500.000 pak iya, tah. Alhamdulillah, Haji, masya Allah, kesia lamun teu boga dek, senang hati. Nges jembar jero kuburan, datang ka Haji Pendi, Waalaikum, Waalaikumsalam. Naon sih, kulit di kamari jandar, buan sia, tuh neangan, cara aing, cuma direk neangan sih, antum nggak semabur sih kan itu lah. Masya Allah, cek ugal ledeng gaji pendek. Eta jempit kan batur sempit ya di jero kuburan anak. Ya Allah ya Rabbi dah. Urang ayeuna nyin masjid dan kipas di masjid tiis. Jelema maca sholawat ka tiisan komo ase, nu ngaji ka tiisan komo ase. Di jero kuburan anak tiis. Ya Allah malaikat ieu tiis daun eta teh cek malaikat teh tah kipas anu di masjid. Bo nyaho kieu mah kula meuli AC cek cenah. Ieu kipas anu dipasang ku kula teh anu make nu jore teh eta kipas ge. Haju leumpang ge kotek. Asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana. Ya Allah eta kos kitu ge tiis. Aduh nyaho kitu mah kula meuli nu bagus. Cek malaikat keur ieu sia. Tah, itu kaji pedi bapan nyana mah lain melikeun non kipas, malah kipas di masjid dicokot. Atuh panas kan mah di kuburan. Atuh cek kaji pedi malaikat, ieu naon li panas? Nah, maling kipas ya. Panas. Bentar sih ada ngaji ke masjid gede. Udah pokoknya. Bebejana mah ka masyarakat udah diganti, datang ka kuarin teh, datang ka saiki orang diganti ge, mengkonon sirama. Nah aya Ustad maling ih heran. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, janggabaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi. Urang iman ka Kangjeng Nabi, percaya ka Kangjeng Nabi, urang beragama Islam, tinggal cahaya na ayat henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang. Sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu, munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu, aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir, abdi iman ka Allah, iman ka yaumil akhir, padahal mah wa ma hum bimumin, teu iman, munafik tah mah. Aya jelema anu iman mah iman ka Allah, munafik ge henteu.
tetapi cahayaan imanna Islam cahayaan imanna cahayaan berani manehanana teu ngalaksanakeun keyakinan anak. Nah iya hampir-hampir urang kos kitu tak kabeh iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tetapi ngalaksanakeun henteu kunaon eta ialah cahayaan di jero kalbu urang Islamna teu aya cahayaan imanna teu aya cahayaan sok wari mulai bongkar gerakku urang supaya aya cahayaan Islam urang aya cahayaan iman urang aya cahayaan Islam babalikna engke kana zahir iman babalikna engke kana batin kana ruhani Islam jeung iman di mana sapagodos pada aya cahayaan wah bakalna istimewa jasa zahirna bagus batinna ge bagus kuayana sakitu teanganlah cahaya di mana sih ayana cahaya di pondok-pondok pesantren tah kadeleuna mah pondok kos ge teh hina jasa tapi horenganan anu ngadatangkeun ka surga kos kieu alhamdulillah kos pondok mah tolol siang pondok ngaran doang kampung pondok salilana bodoh heran eng mah tuh ya urang lamun ningali gedung wow universitas wallahu alam ngadatangkeun ka surga panteu mentereng hebat gedung-gedung menjulang orang ke Jakarta ya sing ngadatangkeun ka surga panteu ketika orang geuleuh kantor DPR isi ka surga panteu kantor ieu tapi lamun urang geuleuh majelis taklim geuleuh pondok hina kadeleuna justru melalui ieu lah pintu-pintu surga terbuka teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos sekarang ini hina kadele ku pandangan mata tetapi mata batin di mana geus cahayaan ieu teh lain sakadar pondok pesantren tapi ieu teh adalah raudhatun min riyadil jannah seperti eta lah ahli-ahli Allah teu perlu mewah-mewah ketika aya teu perlu dibangga-bangga nu penting ieu adalah ngamakna anak-anak gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah maksudna mepelingan ka urang wahai ahli-ahli cayur kula geus balik kalbur asli ente ge bakal baralik ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula amal salat amal puasa amal zakat amal-amal sedekah jeung sajabana amal ngaji jeung sajabana santri mah jang ka neraka saudara santri mah ujang ka neraka santri mah kajun HSBG di kobongna surga tuh cuma percaya waduh segala naon ye cara bae cicing lagi di taman surga deuk kumaha tuh ujang ka neraka mantak santri mah tanajan amalna jore pan di ka nerakakeun begitu deuk diasupkeun ka neraka aya utawi ye utawi Gusti we segede peureub ieu naon dia ye kula utawi nang ieu jurumiah di utawian. Nah, cek malaikat naon sia? Ieu utawi ieu. Cek jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren. Hindah deui ka lawang nu ieu. Utawi aya deui bae di dieu. Terus we unggal lawang utawi iku. Malaikat ge sebeleun nya jagana. Ya dijagaan ku utawi iku bae. Bebe jaga Gusti Allah. Gusti ieu ya utawi ikuan. Lah ka surgakeun habek tuh. Ye. Batak santri wah ujang ka neraka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang doakeun Ibu Murdiah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sehingga nyana bisa tentrem nikmat menikmati naimul kubri kitu keneh keluargana mudah-mudahan dibere salalabar tur tawakal tur urang kabehan ge mudah-mudahan dibere cahayaan hate urang sehingga bisa nempo jeung ngalaksanakeun kana perintah-perintah Allah belah dituna mah urang mudah-mudahan kabehan husnul khotimah di akhirat urang kabeh menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapkeun cahaya, setelah siapkeun cahaya laksanakeun melalui cahaya tersebut
jang persiapan maut abeh urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa abdil hadaran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha waghsilha ya Allah bil ma'i was salji wal barad wa nakkiha minal khataaya kama yanqas thawbul abyad minad danas wa tahababas samaa'i li ruhiha wa jafil ardu an jambayha walakin hal amna wal hujjata yaumal qiyamah. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.